berarti pun Ari Mang Atek pun ama sehat. Amin. Abi terus kaya, ayeuna pun abi teh terus kaya bapak. Sareng ibu abi mah ayeuna ngurus si ibu. Mama. Si ibu tos aya keneh. Tos sepuh. Ngaturkeun. Tos aya keneh. Bapak mah sakit heula kapukur. Di mana di kosan Pak Abi. Aya dunungan teh Bu Asti, Bu. Loba anjing itu teh goblok euy. Loba gogok. Aduh, ampun pun Sieun ku gogok. Kasupa jui itu teh Pak Abi teh. Ayeuna kan pasar mah tos aya. Nya. Di Pak Selamat aya anu damel, ayeuna si anak unggul nu gawe teh. Ayeuna kan Abi lewat dari itu assalamualaikum. Eta teh Bapak 16 Bapak Abi. Bapak Abi terima di lobby didinya. Matak Abi teh aya nama dirinya sakit kene kolot. Terus teu aya. Aku mah pun aya kolot teu aya da. Lieur teh kocrak ini kawan Bapak Abi. Abi mah ayeuna terus ya Bapak. Ayeuna mah Abi lucu si ibu ayeuna si ibu lucu sakit. Bapak Abi gunakan doakeun Bu Abi sing sehat. Amin. Ayeuna mah Abi deket ka si Mama we. Mama ulah di bakak launa. Nya. Launa ayeuna Abi terus aya bapak ayeuna pernah. Nya, ulah. Terus naon? Aya bapak ayeuna kudu di launa. Nya. Mata ayeuna geus aya bapak. Bapak Abi mah terus aya. Mata Abi siapa ngisok. Sok jak Jumaah, sok kuburan. Nya. Apa-apa. Nya. Kan dipasang bata, baru terus dipasang bata. Nah, terus ya bapak ayeuna mah. Ayeuna mah mah teh kedahnya asa. Iya, pun ayeuna teh binani. Ya. Nah, ate kocak teh kumaha si Pio? Teh kabumi wae kata si binani eta bere teh kunaon si Pio teh? Kering, kata bere teh kering. Siga emang adakna teh. Ayeuna kata si Pio, cara balik ka dieu, tapi teu aya wae. Tapi bohong. Siga mah kering. Teh sakit, arunya teh bibi Abi. Binani mah ditungguan bitati. Tambah da goblok bitati mah ini wae darso. Aing mah eta teh darso tutupan kunti. Binani teh kunaon binani teh kata Abi. Eta teh ini wae darso teh aduh juga setan. Gitu. Jam mah teh kunaon bu bae kana cekek ayang dicekel ku sihat anjing. Kayak gitu mah bibi teh. Apa? Ada tsunami, ihat kecil, ihat. Iya, anjing. Kabarnya kan ngasih mama minta duit, bisa dikabarakeun. Mang, balik ka ieu mah kana cekek. Kena. Naon? Pidakeun ka si Om Dian mah kita balik kawin deui disihat. Goblok anjing. Matek. Kan ieu nya eta teh kan kunaha anu cekek teh lembuna si pameuting si Ujang Mamat. Balik ka cekek. Nya, kan Ujang Mama teh kan ieu nanti Mang Maatek. Ihat teh bibi Maatek. Ih geuleuh anjing. Goblok. Maatek mah ngawat. Pameuting si Ujang Mamat goblok Mang Aing. Iya, pun mah ngawartosan. Kawin jeung aing mah goblok buta. Gitu oke, bihat mah bibi Mang Atek. Maatek jadi nyariosna kedah sopan. Maatek teh nyariosna kedah sopan. Ada eta mah yang bibi aing batur. Jang Mama teh eta teh Mang Maatek. Terus Maatek teh nyariosna kedah sopannya. Tah kitu ti Mang mah. Nya, bung aya mah kata ucapan mah sieun kabutan jero. Jang Mama. Ari Mang Atek nya teh ke Jang Mama. Kan Mang Atek. Alim. Nah, kasupan kunti. Ari ka biihat. Nya teu. Teu abi mah isin. Nah, isin. Da alim abi mah pun abong ka ditu kunaon. Alim. Kan bibi Mang Atek eta teh. Alim. Kudu Mang Atek. Ali pun Ye diwatosan kumaha nya. Ka Jang Mama teh, Mang Atek. Itu Atek. anunya ke? Ieu dangukeun boga ceulik teh siling. Dengekeun. Jang Mama teh, Mang Atek, biihat teh, bibi Mang Atek. Jadi Mang Atek teh kedah nyaah ka Jang Mamat sareng ka biihat. Nya, abi mah embung. Kunaon bung balik ka cekek. Mang Atek teh nu balik. Budak loba goblok, teh budak loba 10 kunaha. Mama teh budak 10. Ari Mang Atek. Jadi saksi anak kawinan. Kita goblok anjing.